Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi ngabiantarakeun pentingna diajar milarian ilmu. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Aksal Devaliano salaku anu macara biantara. Pajeng anu ngadamel teks Bulan Fauziah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu masihan kesehatan sareng kesempatan. Shalawat sareng salam mugi salamina dicurahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nu sami rawuh, Bapak atau Ibu guru nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana nu kusim kuring dibanggakeun. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singket nu judulna pentingna diajar milarian ilmu. Hadirin nu sami rawuh, diajar biasa jadi bekal keur arurang engke ka hareupna dek jadi naon. Ilmu nu kusadayana bakal menang, bakal jadi amalan keur masa depan. Ku cara diajar nu bener ngajantenkeun urang langkung pinter sareng ahli dina seueur hal. Ngelegan wawasan urang sadayana saluhureun wates kagiatan ngajar sareng diajar di kelas. Hal nu sapertos kitu bakalan langkung saena dibandingkeun miceun waktos nu hal-hal henteu penting. Komonya ayeuna mah tos aya internet dina HP atanapi laptop nu ngajadikeun urang malas diajar. Ku kituna mangpaat waktuna keur pikeun diajar ulah malah ngajadikeun pikeun ngalakukeun nu sia-sia. Mugi-mugi urang sadayana tiasa terus diajar atawa nungtut ilmu meh tiasa ngajadikeun urang sadayana pinter, rajin, disiplin sareng ngajadikeun ilmu nu bermanfaat pikeun masa depan. Kitu wae biantara singket ti abdi pikeun pentingna diajar milarian ilmu. Hatur nuhun kasadayana, hapunten bila aya kalepatan dina cariosan sim kuring, nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.